اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya saha jalma anu poho as-salata maca sholawat alayya ka kaula saur Kangjeng Nabi, faqad maka sungguh akhto'a eta si jalma teh telah salah tariqal jannati menuju jalan ka surga. Aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ari anu dimaksad ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nisyani kana poho at-tarku amdan nyaeta jalma anu meninggalkeun sholawat teu daek sholawat sama sekali dengan sengaja. Ieulah makna nisyan atanapi makna poho anu dimaksad ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana tariku, maka tatkala aya jalma anu sengaja meninggalkan sholawat, teu daek sholawat sama sekali ka Kangjeng Nabi dengan sengaja, yuhtiu maka eta si jalma teh telah menyalahi tariqal jannati menuju jalan ka surga. Di mana geus salah jalan menuju ka surga atuh moal kapanggih berarti surga naoge nyasab berarti ka mana atuh daweuh di tempat di ditu mah wal ti neraka jeung surga. Lamun teu surga nya ka neraka. Berarti siapapun anu sengaja meninggalkan sholawat, tidak mau bersolawat sama sekali ka Kangjeng Nabi, sarua bae eta jalma teh keur menuju jalan ka neraka jahanam. Kanal musalli, sedangkan ari jalma anu selalu bersolawat alaihi ka Kangjeng Nabi, salikan ilal jannati, maka eta si jalma teh seolah-olah keur menempuh jalan menuju ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sebabna sih jalma nu poho solawat teu daek maca solawat dianggap salah menuju jalan ka surga? Faqad ruwiya, karena sungguh parantos aya sebuah hadis anu diriwayatkeun an Abi Hurairah ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya nyana beliau parantos nyarioskeun as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ari sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya tariqu ilal jannati, eta sholawat teh merupakan jalan menuju surga. Kada dzakaros samlawiyu, kitulah penjelasan anu dicarioskeun ku Syekh As-Samlawi rahimahullahu ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi, sanyanyana jalma anu paling utama bagi kaula yaumal kiamati di poe kiamah, aksaruhum nyaeta jalma-jalma anu paling loba alayya ka kaula naonana sholatan sholawatna, ae tegesna aqrabuhum jalma-jalma anu paling dekat mini sareng kaula fil kiamati di poe kiamat, wa ahaqquhu sareng eta jalma-jalma teh lebih berhak bisyafaati mendapatkan syafaat kaula saur Kangjeng Nabi, aksaruhum nyaeta jalma anu paling loba alayya ka kaula sholatan sholawatna fid dunya sewaktu di dunia. Naon sebabna jalma nu sholawat bisa menjadi orang yang paling dekat dengan Kangjeng Nabi di yaumul kiamah? Lianna, karena sanyanyana kasratas sholati alaihi,
memperbanyak sholawat ke Kangjeng Nabi tadullu tanuduhkeun ala sidqil mahabbati kana benerna cinta wa kamalil wuslati sareng kesempurnaan tali ikatan cinta. Jadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi adalah memperbanyak sholawat. Dan sholawat juga merupakan cara untuk membina hubungan tali kasih sayang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patakunu, maka jadilah manaziluhum, kedudukan jalma-jalma fil akhirati, di akhirat, minhu, terhadap Kangjeng Nabi, bihasabi, dengan perhitungan tafawutihim bidalika, perbedaan dina masalah banyakna sholawat. Janten banyakna sholawat dan sedikitna sholawat kepada Kangjeng Nabi akan menentukan kedudukan kita di hadapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Sholawat kita semakin banyak, maka kita akan semakin dekat dengan beliau. Akan tetapi sholawat kita semakin sedikit, maka kedudukan kita akan semakin jauh dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis tadi diriwayatkan ku Imam Bukhari rahimahullahu taala, wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, sareng Imam Tirmidzi nyakitu deui Imam Ibnu Hibban, an Ibnu Mas'udin di Sayyidina Ibnu Mas'ud, bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi sudah tidak diragukan deui bahwa orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi dialah yang berhak mendapatkan syafaatul udma di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.